Haturan mitra tepang deui sareng pidangan dongeng ngalangkungan channel YouTube. Mitra ieu dongeng teh judulna lalakon si Bagja bagian nu katujuh. Hasil reka cipta Bah Arga ti Bandung Jawa Barat anu oge maos ieu dongeng borongan gitu loh. Episode 1 acana ganu parantos kapidangkeun teh nya harita Aswad nyarita Arab Apreup. Nah Ana. Aswad teh geuningannya. Naon Kang. Palai kalapa kawasana mah dadak-dadakan mitra aya jalma nyawara. Horeng mangsana datang ka sawah. Aswad jeung Ana hatena ngagarapak sawan reuas selain dikirna buah-buah mangsana nyangka Aswad jeung Ana milampah geus milampah codeka. Kumaha lalakon satarasna mitra mangga urang ngalajengkeun der koet kacaptina nayaga. Mamang mah aya wae. Aswad ngadakwa bangsana. Bangsana tiba ngahehe. Punten keureuy mamang mah. Babadna parat yang wad. Acan mah kakara baladon luhur nu landeuh mah teu acan. Jawab Aswad. Anak kalaneu heula nya dipiwara ngala kacang panjang ku emak. Ceuk Ana. Ras amanat masara sangkan ngala kacang panjang. Mangga temal Aswad. Sabada Ana angkat Aswad ngajak ngawangkung ka mangsana diantarana Aswad nanyakeun naha Ana geus aya nu boga atawa geus aya nu nyangcang atawa encana. Pangrasa mamang mah teu acan jang wad. Nyaan mang. Nya acan. Kan anu ngalalanya mah loba sasatna ngantai pahayang-hayang. Di antarana nu pangharak-harakeun ami kahayang mah jaka ngaran Kardan. Kardan mang. Aswad rada calangap. Sabab hawar-hawar manehna geus ngadenge iber yen Kardan teh jawara. Nya Kardan anak nabah Karsan jawara babakan Karang ngan anahna tara ngalayanan bangsana. Hate Aswad ngamang antara gede harapan hayang kauntun tipung katabang biasa laksana kapidiruat kana jeung kacang saya buah-buah anah nampak asmara Kardan. Tekung silila nu dikeur diomong ke dara ngahorek ngarong heap datang bawa rumbah kacang panjang malah aya jahat sagala atuh tekung silila mangsana nerekel naik kana tangkal kalapa meunang samanggar saterusna marulang ka imah teruskeun barang gawe da cenah rek lor heula puguhanan sawah basaya teh teu cepati jauh ti lembur tiluana nating dareplik mapai jalan satapak. Sasak dadak-dadakan aya jalma ngalangan jalan teu kapanglingan geurana jeung mangsana mah. Tetela anu ngalangan jalan teh tayalian nyatana Kardan. Anak tangan ancam Kardan. Nya Kardan anak nabah Karsan jawara babakan Karang. Manehanana ngahalang-halang jalan Aswad sapara kanca. Asal mangsa nadanga taya rasa ham-ham ngalawan Kardan. Ngajan ngajawara.
asalna aya jalma anyar barengan jeung kikinaon dewek. Cekardan panenjonan yang sang kanararayana. Ngandadak-dadakan namasna manjangan hatena panas lantaran panah bangun geget ka Aswad. Nasaha kabogo maneh teh Kardan? Kapaksana ngawak-wak. Kawas mangsana ana oge taya rasa maham-ham nang tang Kardan. Pan anak kabogo Kardan mah moalnya kadal, jawab Kardan satara basna. Kahayang anak mah panas. Tong loba omong haram jadah. Sasa nu halangan kayang aing. Jawara bakan karang. Alamat palastra ancam Kardan kitu nate bari seprut tarajang mangsana. Mangsana waspada kalian ringkat ngakiwarkeun awakna ka ulah katusu sangkan teu kahanca panarjang Kardan. Tumeurapna panarjang Kardan anu ngelisat kawas panah mangsang laban. Blah, awak Kardan nabrak cadat. Au, haram jadah. Kardan salangap nahan amarah. Nyabak talangna aya nu basuh ka berbei beureum. Mangsana haha keringeuna. Kalangah bangsat asaan panarjang aing Kardan rajang Aswad. Aswad waspada ngantayapan rajang macem-macem. Aswad nangkap gerak pelengenkan. Au, panas. Kardan ngagarawak. Ngerasa taya daya kalawan Aswad laju mangklet tumpat sasatna notok-notokeun maneh. Bangkawara teh jalma ceuk mangsana saterusna ceuk bangsana. Saterusna mapagahan Aswad sangkan waspada. Sangkan waspada. Sabab geus moal boa Kardan bakal ngadat. Ngadatangan bapana jeung mawa balad baris narajang. Cag mitra lalampahan Aswad saparakanca. Mangsana datang lalampahan anyar. Nyatana lalampahan jajaka ngaran Tarya. Saha ari Tarya? Tarya teh jajaka anakna Mangsanta nyaeta jalma anu sasatna tatangga salemur jeung Aswad anu geuningan nang patalajak haram jada Aswad basa ngajawara. Nalika Aswad saparakanca ngarangsadan pakaian Mangsanta, tah sabada nampak talajak jahat Aswad anu naranjangan Mangsanta. Mangsanta mamatagahan anakna nyatana Tarya sangkan males kanyeri ku cara ngawara Aswad. Tarya teu baha pangrasana bapa nalangsa anak nalangsa. Nya Tarya ngalap kagagahan ka para jawara. Mangsana datang aya beja hawar-hawar ka Tarya. Yen Aswad panjang umur malah ngabalad ka Basalia. Nya Tarya ngadatangan Banjar Karang Basalia di Karangwangi. Teu salah. Nya Aswad aya. Nalika Aswad apal aya Tarya gagancangan Aswad nampak kalayan Rama. Sabab apal sasat tatatangga sabanjar Karang atawa salemur. Aya jang Tarya damang jang. Alah, nanya segala. Tembal Tarya sugal. Nya nanya pan Tarya mah tatangga akang. Tatangga enam janda. Wanya tatangga, nanasa tatangga. Nandasa saha? Bapak saya, tembal Tarya. Aswad kakara apal, hatena ngarakacak, matana baseuh. Raos kana lalampahan jahatna, basa ngarangsadan pakaian Mangsanta. Mitra, saninten buah saninten kacikoneng nyar gula. Hapunten ada hapunten dongeng urang tunda heula.
hapunten tina samudaya kakirangan sareng kalepatan. Insyaallah sanes waktos urang lajengkeun deui. Caga.